Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana tepangkeun sim puding Irham Kurnia Putra ti kelas 10 MIPA 3. Di dieu abi bade ngawawancara Bun Ibu Eli Sernawati anu temana dampak COVID-19 ka sakola. Langsung wae kana pertanyaan ka hiji, nyata naon bahayana COVID-19 teh? COVID-19 atau napi COVID-19 teh ngabahayakeun pisan pikeun jalma. Sanaos gejalana ringan oge dina waktu singket manusia tiasa ngalaman gejala anu langkung parah, sapertos sesak napas, infeksi saluran pernapasan, muriang, bahkan tiasa kelelahan. Nah, pami ngalaman gejala nu abot tiasa oge menimbulkan kematian. Langsung kanu pertanyaan kedua, nyata kumaha carana arurang yang hareupan COVID-19? Nah, nyegah supados teu katularan COVID-19 atau napi virus corona teh urang kedah ngalakukeun 5 hal. Nyaeta nu kahiji, urang kedah ngumbah leungeun anu leres. Kadua, ngagunakeun masker. Katilu, ngajaga katahanan awak. Kaopat, ngalaksanakeun jarak fisik atau napi ayeuna mah disebatna teh social distancing sareng isolasi mandiri. Anu kalima, kedah meresan bumi ya, lingkungan, ngalakukeun pembuangan disinfeksi secara rutin. Langsung kanu pertanyaan katilu, naon permasalahan nu aya dina kagiatan daring teh? Permasalahan dinu daring teh seseueurna tinu masalah jaringan internet. Siswa seueur anu terkendala tinu jaringan internetna seueur anu teu lancar. Salian ti eta, siswa seueur anu kirang ngartos kana pengajaran anu digikeun ku guru-guruna. Teras salian eta siswa oge seueur anu ngaraos jenuh margi teu tiasa sosialisasi sareng rencanganna. Margi di bumi wae. Anu pertanyaan keopat, nyata efektif tuh sih ai kegiatan daring teh? Saur ibu mah kirang efektif margi guru janten sesah ngukur kemampuan siswa. Margi teu tiasa ninggal langsung kemampuan siswa di sapertos di kelas. Nu kaduana dinu ujian oge siswa teh teu tiasa dijamin kajujuranana. Eta panginten. Antaran kitu sakumaha ageungna dampak COVID-19 ka sakola? Tangtosna ageung pisan. COVID-19 teh tiasa ngarobi pola hirup siswa. Siswa janten kirang kagiatan di luar. Janten saga kagiatan dilakukeun di bumi. Siswa janten seueur main game, seueur nonton, janten kirang boboti wengi, seueur nu insomnia. Hatur nuhun Ibu Eli Sernawati, hapunten bilih waktosna kaganggu. Mung sakitu nu tiasa disampaikeun ti sim kuring. Hapunten bilih salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.